sadarkan diri orang bahwa orang tenangin Allah. Di tengah-tengah kesadaran orang teh loba kabutuh. Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti pentah tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nuluhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu ya Gusti atuh kos gitu bae bebeja ipan Gusti pangeran atuh gitu kan kayak aing dikiriman asal jangan doa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakena teh sing ngadoa bae tu ka aing Allah aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pangmeulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tah budak atur mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin gese warehang Fortuner blon teh mah budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh pas kitu nah kabelah diri Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanana kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyieun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan ya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamut ya 5 autait lamut ya 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autait walamut ya 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan buah be sa Indonesia dek mere ka orang Allah nahan moal bisa
geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa. Persiapan disasa ge tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan. La mutia lima manata wala mania lima ataita. Penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nuhina Gusti maha uninga karena kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur pokos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik menta nama teu hayang aing pokos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan menta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu aya tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep pada jore emang aing mah kasep memeh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha sok aya naon bae sia mah asana jan manggih we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana ke ku abdi bang nyanakeun sendana teu kudu henteu ieu dek kadi dek mana Pak Haji aya nginum ke dipangnyodokkeun bae pangnyodokkeun panjadakeun tawadu ngaran Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener yang teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah tah mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali mah aku tawadu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kenek heula aing kudu premanan kasia kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji juga teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keron dia lah tuh pula masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih yang saya ngarokok tak sopan masalah sopan tah anak buah itu seberapa anak buah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi jadi sia meta kos kitu apa cak Allah teh bali bere ku aya gitu gua ge cak ka manusia bae di premanan teh orang premanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tabarruan kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh yang meminta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya
ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah. Tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bube ya tah moal sih emang na apem. Saya macam-macam baik tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udau entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing cek Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabeh hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia na ge kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentakna ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik teh Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bae ngalengis langit dia sirem jo sirem ye keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sirem karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ru'uf geus ngumpul kabeh Kanjeng Sulaiman parawati sireum wari sireum kakarak ya Allahumma ngadoa deui gelalaunan di jero hate cek Kanjeng Sulaiman umbat itu ngadana isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho cek sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate brung teu hujan Kanjeng Sulaiman geudeg ele aing Gusti sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar pendek panjang teuing ka handap leungit sampai pegel karena kadangnya bangun deg ngeusan naik deh ka luhur masyarakat amin amin bangun deg ngeusan brek panjang keneh bae nya nanyieun ka babaturan kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usaha edan ngobrol panjang teuingnya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku belon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'u wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kanjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae doa asa buala rupa janteu
ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal gaisa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah. Jadi sakadar kebutuhan ngadoa po ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh mau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia dirantai beneran bener dirantai tak kuki uci aja nanya datang we ka aing salah naon ku lagi aing kunaon dirantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadawwan wa khufiyah. Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik kaluhur etalah makomna Masya Allah. Jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania woi ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan ke mana iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik bisa mobil bus ya Allah eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikan anak kemudian dahaga diketik sai datang ke ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti mana haju kitu amis caina kemudian teu beak-beak datang ke ayeuna waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka laut merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda perang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar ku Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum asamma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abu Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkan ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu di dinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah oh Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin amin
amin nyungkun itu mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gaya doa terenggeus cek nanti tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijir abi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek cing jelger tah baik kedua guru gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bu salah tante jelema keur naon sih tadi masjid orang ngariung ul masa gua ridho ka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener ta doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari qobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan kangjeng Nabi tengah instruksikan tama paranti lebaran teh Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy tar teh ahli kubur cuma kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy bareng janteu euy nipu ya urang ririwaan penipu ya aya paranti ngadoa ge paranti umroh, paranti haji, paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang ngurkuari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toab masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihi salam cek nu boga imah kiamat sih ngadoa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate Sarwiti binti Sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Dayu Kangjeng Daud alaihi salam wa kamala yanta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba Sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate Sarwiti ka abdi wa habibni ya Allah cek memboga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ka doa tah jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da berair kos kiai mun aya kiai kos kitu cek mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi mata masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadengna lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing penting ku aing didatangan sia atuh paranti lain paranti aing sama cek lain dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa qul
kan ngeunaan waktu ababa samaili ruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya tah eta doa jeung aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu cek nya mah pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran minta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju ke datangna kumaha manya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah minta kain dan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot wah datang teu uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paet sia kajen ngomong gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang moal datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke ge aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan jaheuh ye aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna da'a rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah lalau para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk palebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasai wal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh
mungkin gitu berak ngora can kabeli sepatu can kabeli lepis cerik rada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan cakna emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya nuntut kanjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh kanjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruikeun ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pandidi ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja horengan urut cai mata ku unggal peuting ka di eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka di eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu kene kauntunganna jang anak mun bisnis kitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes bari mata sepeda motor sepeda mun aya mah laku marina aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta mah ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah penta ka Allah tadarru'u wa khufyah kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kanjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu na tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa mameh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karapen nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali
wali mah kos gitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas di jabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh basal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa we di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak aduh tak ulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas batu hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nu tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah nu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu wudu salatul Allah beres langsung tuh ya inung teh beres menang 2 poe tanya ke kumaha nu jadi beteng teh pae atuh lagi tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tama kos saya jelema anu burut nanya ka naon garang ka kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kana nah kitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas itu guys diulas ku jadat set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang ge atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cek kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang sia teh kiai ya Allah ya Rabbi ayah baik nah coba nanti cai kiai na kere sare kere tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan naon itu cenah mah ngaji nyeri beuteung oh beuteung geus atuh babacaan aja jeung boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun menang 2 poe tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngan ngadoana boga hadas gede bae cager aya nu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekalipun mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan ada jaker wuduna ge tinggal ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjadil masya Allah ma'arin raita pas kabeungeut na eta batu karung di mana nya nendena asana nyoap ka jeung kumaha tah budak nendeuna teu beres lah mana Allahumma biasa dibaca
oh ayah asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cek Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing ja dagang karungan dari tita pan ku aing kunaon inget ka nu lain di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung kunaon bener bae tilok diijabah doana geus ngabudak gitu teu cenah mah teu diijabah buktina teh dijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya nah henteu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi teh wuduna gitu inget ka Allah tuh komo salat ai walimah keur boga hadas lagi batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit pokok ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah mere konsep rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti eueuh pamuntayangan warti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangke ge ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh njang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor mah aya motor eueuh deui sarua ye eta teh wakur duit di bawah motor bae eta kos kitu geus Masya Allah hari waliullah malain nya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui diberangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas kaluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nya ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah cenah teh abdi mah lempang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak deka mana Mekah ka Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah
tadi kula salat di talian di harapan masjid aju aya nu maling nage na ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkan ke Gusti sobodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak nati luhur Jabal Kubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun katuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana minta hampura kok minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang sat papas pakai pedang hiji diset kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tita ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian madak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeun aku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bu muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali tah nu mantap coba loba jelema geng oh hebatnya geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah